Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring anu salawasna mikareuskeun mikasono kana dongeng-dongeng Sunda, khususna pidangan Andang S.R. Gayuda Channel nuju di mana we linggihna. Haturan wilujeng patebang deui dina raraga ngadangukeun hanca carios anu katunda sababaraha dinten kapengker. Mugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan, aya dina panangtayungan kasring Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin, barigi nurulku kabagjanutan wataswangana. Kalayan salawasna digampilkeun dina nyiar rezekina, kalayan dijauhkeun tina sadaya marabahayana. Dina waktos ieu teh simkuring masih ngadugikeun lalakon Jaya Sumpena Malespati bagian ke-20. Ieu carita mangrupikeun jejer tina carita Jawara Tatargaluh. Kalian mangrupikeun buah karya sastra Andang S.R. Gayuda atanapi karya simkuring. Mugi wae non anu didugikeun ku simkuring salawasna tiasa ngahibur para wargi anu kaleresan ngadangukeun ieu dongeng. Atuh mudah-mudahan we sasireun sabeunyereunana aya pulunganeunana kanggo anu ngadangukeunana. Keran ieu carios mangrupikeun karangan tanapi fiksi. Jadi teu aya hubunganana sareng kahirupan nyata di zaman ayeuna. Pon kitu deui nami-nami dina ieu lalakon teu aya kaitanana sareng para wargi. Bilih ieu mah aya nu namina sami eta nu tempat panglinggihanana sami eta mah mung kaleresan. Mangga para wargi ieu dongeng urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun. Pun awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Saha aranjun romoan garong timana make kumawani ganggu kakula saparakanca. Anu disebut si Panglima teung ludeng tumanya ke para garong. Anu harita kabeanana geus ngalingkung rombongan manehna. Sapakarangna kabeh anu ngalingkung rombongan pangawal barang teh jalma-jalma barosongot budi amprotan. Jeung deui anu matak seber ka eta rombongan teh eta para garong waktu loncat ti leuweung ka tengah jalan bangun anu harampangeun pisan. Nandakeun yen maranehna teh mangrupakeun jawara pilihan. Hei prajurit katua, pasrahkeun sakabeh harta nu dibawa ku Andika, montong disesakeun. Mangka aranjeun kabeh bakal dibere hirup bisa balik deui kalian salamet. Tapi lamun ngalawan mangga aranjeun kabeh bakal dikojoran. Anu ngajawab bananya si Panglima lain para garong anu keur ngalingkung manehna.
Tapi aya sora ti memugang pasir teu jauh ti dinya. Barang direret ku pingpinan pangawal, breh katempeun jalma keur ngabedega bari nyeklan tongkat. Anu hulu tongkatna diukir gambar tangkorak. Si tangkorak bodas. Si panglima lain deui ngajenghokna. Sebab manehna geus dilang ngareungeuk kana ketakna gerombolan garong anu dipingpin ku si tangkorak bodas. Dedengkot garong anu kakoncar ku kasaktianana jeung ku kakejemanana. Barudak hati-hati lawan urang mangrupeun gerombolan garong si tangkorak bodas. Lain lawanan enteng-enteng. Si panglima langsung merpepeling ka sakabe anak buahna sangkan hati-hati. Sabab musuhna lain garong samanea. Siap panglima, urang ayonan we tutumpuran. Tong hariwang kula sabatur-batur geus siap dina segala kejadian. Rombongan pangawal barang kekecapanana ngaregreugeun pingpinanana. Marena ngerasa cadu kudu nyerah kitu-kitu wae. Para garong bakal dilawan nepi ka getih panungtungan. Kitu tekad maranehna mangsa harita. Katurug-durug manehna apaleun yen pamingpina lain jalma samanehna. Syukur atuh hari baruga tekad sarupa kitu mah. Ngan sing ati-ati ulah sologoto. Sebab musuh urang mangrupakeun jawara-jawara jahat. Si panglima ngarasa regreg. Ngadenge kekecapan anak buahna. Saterusna manehna siaga bari teu pohon merpepeling ka anak buahna. Hei, prajurit goblok, rek diserahkeun harta atau moal. Salah seorang anak buah si tangkorak bodas anu jeje gedug eta rombongan nyambung caritaan guruna. Langsung ngabentak ka sing panglima anu jadi pimpinan eta rombongan. Garong-garong edan aranjeun salamangsa. Ulah lain jalma anu gampang nyerah. Aranjeun bakal dibasmi ku kula. Ukituna sameme aranjeun kaduhung mending kaditu gerak kabur ti patempatan. Si panglima teu eleh galak. Manehna malik ngancam ka para garong. Manehna emang lain okur omong. Si panglima nu jadi pimpinan eta rombongan teh mangrupakeun jalma anu ahli dina kanuragan. Malah ieu si panglima teh ngabalad jeung Santanu. Manehna sababaraha kali tarung babarengan jeung Santanu dina ngabasmi para garong. Bangsat, kurang ajar. Jadi andika teh milih kojor batan salamet. Kojoran kabeh barudak. Lain deui amarana si gedug garong bareng ngadenge jawaban ti si panglima. Saharita keneh langsung miere isyarat ka anak buahna sangkan maju bebarengan. Kitu deui manehna langsung ngagajleng ka si panglima. Ciat modar siap prajurit belegung. Si gedug garong ku molebat nerajang si panglima. Awakna ku melayang beri nyebetkeun bedogna. Tujuanna rek nigas beung si panglima. Dituturkeun ku para anak buahna. Para garong jelung-jeleng narajang rombongan pangawal barang. Si panglima anu masih diukene dina kuda barang aya bedogku molebat mur manehna sakilat ngibaskeun bedogna di barengan ku tanagan rongkah. Pulentrang bedog si gedug garong bisa katangkis. Sanggeus kitu sakilat si panglima ku molebat turun tina kudana langsung nerajang musuhna. Ciot modar sia garong edan. Bedog si panglima ku molebat ke tidak cepetna. Di barengan ku gerak awak anu bangun hambang. Tujuan rek ngabeset dada musuhna. Balogna nyewung dina gerakan bulan sabit. Hait
lakadalah siga gedul garong ngagajel ka tukang sabaraha lengkah manehna lending ngajenghokna geuning musuhna teh ngaboan gerak anu kacida linghasna hampir wae manehna kabeunangan keun kukula di poderanana katua ciot salah seorang garong nempok gerak dina posisi anu tunguntungkeun langsung kumolebatna Rajang Si Panglima. Tapi ieu garong teh nengar cadas teba musuhna lain jalma samanea basa bedogna kumolebat ka Si Panglima gerakanna dipiheulaan Si Panglima langsung usik dina gerakan anu kacida cepetna bedogna kumolebat dibarengan bentakan anu kacida garangna ciot modar sia sebab Si Panglima lir manuk dadalinya mermangsa kumolebat dibarengan ku bedog panjangna nu nyewuk muru musuhna teu salah deui bedog Si Panglima teh bisa katanggis ku musuhna langsung ngagabres kana kekemplong si garong aduh tobat si garong anu maksudna Rajang Si Panglima ujug-ujug ngoceak awakna langsung ngagedebut liban lemah teu hudang deui ukur katingali kekerejetan nahan ka nyeri beuh cilaka anak buah aing loba anu ngagaloler Si Panglima sanes musuhna goler langsung ngaret ka anak buahna lain deui kagetna sabab anak buahna loba anu pating galoler sanajan di pihak garong oge aya nu korban tapi anak buahna leuwih loba ugitu acul si gedug garong manehna langsung kumolebat mantuan anak buahna ciat modar garong-garong edan Si Panglima teu asa-asa pedogna kumolebat dan dingkilat tumrapna ka para garong adarak aya sabaraha urang tingkoceak langsung brak-bruk ni bandemah kabeunangan ku sabetan bedog Si Panglima saterusna Si Panglima amuk asor mantuan anak buahna bangsat kurang ajar si gedug bega lain dimurkana nempo anak buahna brak-bruk rarubuh ku Si Panglima awakna langsung kumalayang ke tengah pakalangan kalian langsung megat Si Panglima anu keur amuk asor jeung aing lawan sia mah prajurit edan ciot siga gedug begal langsung nerajang Si Panglima bedogna kumolebat dibaran ku sora nu ngahiup tandana eta sabetan bedog teh ngandung tanaga nu rosa tapi Si Panglima teu ngaladenan manehna nempon anak buahna dina bahaya sakilat awakna kumolebat nyelemetkeun anak buahna bedogna kumolebat ke salah surang begal anu rek mayan anak buahna aduh iung si garong anu rek mayan anak buah Si Panglima kociak dengek dadana langsung baloboran ku getih saterusna karumpuyuk teu hudang deui anak buah Si Panglima sengsena keselamatan langsung meta deui ngalawan para garong ku ngamukna Si Panglima jumlah korban ti pihak garong beuki nambahan ku ayeuna kitu anak buah Si Panglima jadi semangat deui marana langsung campu bari ngarasa regreg sabab bang pimpinna teh geuning jalma anu bisa diandalkeun pihak musuh jadi ngurangan jumlahna
Goblok prajurit edan. Ciot si Gedung Garong lain deui amarahna. Sabab anak buahna beuki loba anu rubuh akibat abukan si Panglima. Bedogna langsung kumolebat mur awak si Panglima. Gerakan anak kacidaran cingeusna. Hai Tapi si Panglima emang ahli kanuragan nu geus legok tapak genteng kadek. Manehna geus sure seubeuh isi kibung di dunia kejawaraan. Jadi sanajannya si Gedung Garong teh merupakan jawara, tapi gerakan anu sakitu cepat teh diayonan ku si Panglima ku gerak-gerakan anu leuwih rancing. Bangsat modar sia. Si Gedung Garong beki kahudang nafsuna, sabab musuhna kacidaling hasna. Hese rek dirubuhkeunana. Sakilat awakna cumurelat ngegerakan dadalinya bermangsa. Bedogna ngahiuk keceret cepetna. Angkohana mah rek nigas beheung si Panglima. Tapi si Panglima anu geus ngarasa jongjon sabab anak buahna jadi saimbang jeung para garong, manehna laluasa nggunakeun jurus-jurusna dina ngayunan si Gedung Garong. Awakna jojorelatan dina ilmu kidang kancana. Sakabeh panarayang si Gedung Begal bisa disinggahan. Sebalikna manehna dina kasempatan anu hade malik narajang. Jiga harita basa si Gedung Garong kumolebat rek niruk dadana. Sakilat si Panglima usik dina jurus malipir plasir. Pawas brog si Gedung Begal ukur ngaliwat hareupeunana. Kalana sakilat bedogna dikibaskeun dipake mapag awak si Gedung Begal. Ciat modar sia Garong edan. Paringah bentak bedogna kumolebat mapag awak si Gedung Begal anu leungiteun sasaran. Teu salah deui awak anu titolonjong teh meneran pisan kasabet bedog si Panglima. Aduh, si Gedung Garong ngagero tarik, laju ngagajel ngajauhan si Panglima. Dina dadana langsung ucur getih masieun bajuna. Saterusna undur-unduran bari nungkup dadana. Bangsat kurang ajar. Ciot. Saurang Garong dan pokocona cidra langsung kumolebat narajang si Panglima. Tujuanna pikeun nyalametkeun gedugna sabab bisa dipindok ku sabatan bedog si Panglima. Tapi gerakan manehna kapiheulaan ku kolebatna bedog si Panglima. Ciat di Panglima barang nempun aya nu kumolebat mur manehna. Sakilat nyebet medogna kaharup mapag musuhna. Teu salah deui. Si Garong eleh gerak ku si Panglima. Bedog si Panglima langsung ngagabres ngabeset beteungna. Aduh iung, si Garong kocak tengik. Awakna sasampoyangan ka tukang. Saterusna ngagubrak kana lemah teu hudang deui. Kapidara saharita keneh. Bangsat prajurit edan. Ciot. Si Gedung Garong najan dadana cidra, tapi awakna langsung kumolebat narajang si Panglima. Manehna beuki amarah sabab anak buahna deui-deui anu rubuh ku si Panglima. Tapi si Panglima nu keur amuk asor teu ieu galider menang panarajang ti si Gedung Garong. Samemeh awak musuhna pika manehna sakilat awakna ngajaul. Saterusna kumolebat dina jurus panggal muih bari ngabentak. Ciat modar sia Garong edan. Sukatuna kumolebat keceret cepetna. Cedak beneran pisan kadada si Gedung Garong anu masih balupuran ku getih. Teu bisa disinggahan deui si Gedung Garong langsung ngoceak. Aduh tobat. Si Gedung Garong ngacerit panjang. Dadana anu kudawang kakeunan kudampal suku si Panglima.
Awakna langsung gedebut di bandemah kalian tina sungutang ngalai ketihirup tandaning manehna cidra di jero. Sanggeus si Gedug Garong ngagoler teu lakaya si Panglima langsung kumolebat mantuan anak buahna. Bedogna kokolebatan di antara kolebatna bedog-bedog para Garong. Kalian ukur sabaraha gebragan ujug-ujug ti pihak Garong aya deui anu ngoceak. Aduh. Seorang Garong langsung ngedebut di bandemah kebenangan kusabatan bedog si Panglima. Kurubuhna eta Garong jumlah Garong anu rubuh kapidara jadi nambahan jumlahna. Geus aya kana 7 urangna anu ngagogoler akibat cidra ku si Panglima jeung ku anak buahna. Atuh ti pihak si Panglima oge teu saeutik anu rubuh patinggal oler akibat cidra ku para Garong. Ciat modar sia para Garong si Panglima muk asor mantuan anak buahna ngajadikeun para Garong ngarasa kawalahan ku ketakna si Panglima. Sabab anak buahna oge jadi siga anu milu edan. Aduh iya teu amuk kasor kadengan si Panglima aya ngajerit barang niret geuning dua urang anak buahna rubuh kebenangan ku para Garong. Nempok hitungan sakilat awakna langsung cumorelat bedogna bet ngalayan para Garong anu jumlahna masih loba. Ciat modar sia Garong sakilat si Panglima usi dina gerakan mau ngerawel mangsa bedogna jauh kecira cepetna beres teu sadari bedog si Panglima kena ka salah saurang Garong anu ngaraponan manehna. Aduh ieu saurang Garong kocek dengek beteungna budal bade lu sabetan bedog si Panglima saterusna ngagedebut di bandemah teu hudang deui. Kurang ajar modar sia ciot 3 ulang Garong langsung kumolebat nerajang si Panglima maranehna kacida marahna nempo baladna brak rubuh upa si Panglima. 3 bedog pating kolebat mu awak si Panglima siga anu bebeakan sebab bara Garong geus ngerasa beak dengkak dina ngalawanan si Panglima nu matak maranehna langsung nerajang bebarengan. 3 bedog pating kolebat di 3 arah. Tapi si Panglima emang jago. Awakna kacida linghasna. Bedog-bedog anu pating kolebat merawakna kabeh oge bisa disinggahan. Awakna jojorelatan dina jurus galura laut kidul. Tora bedog diadu pating pelentrang. Kelan waktu bedogna dipake nada bedog musuhna sakilat sukatuna ditajongkeun ka hareup. Aduh, saurang Garong ngagerung, awakna langsung mayeging. Kanjutna kebenangan ku tajungan si Panglima. Saterusna gegerung bari ngajuhan pakalangan. Teu sanggup deui ngalawan si Panglima sabab kanjutna karaseunana asaremu. Si Panglima bentak deui bedogna kumolebat kecida cepetna. Kalayan teu salah deui bedog si Panglima langsung ngagebrek sasaleusa urang Garong anu keur ngoroyok manehna. Aduh tobat. Sarasa urang Garong ngacerit panjang. Awakna langsung ngagedebut kana lemah. Saterusna kokosodan nahan ka nyeri. Tepat dibilang ngulahe kapiuhan sebab beteungna gudawang kebenangan usabetan bedog si Panglima. Bangsat ciot
saurang garong anu masih waringkas langsung kumo lebat bari nyabetkeun bedogna. Maksudna mah rek nigas beung si Panglima ngarah sekaligus paeh kitu cekan we dina pikir eta si garong. Tapi si Panglima barang aya bedog kumo lebat rek nigas beungna sakilat awakna ngareunekna jurus pucuk eurih ka tiup angin. Pros bedog si garong ukur kumo lebat luhureun sirahna. Sang geus kitu ngan sakilat awakna ngajurung gunung bari langsung nacongkeun sukuna ka harup. Cebrod dampal sukuna nanggal pisan kana hulu angen si garong. Aduh, si garong anu tadi rek nyabet beheung si Panglima ngagerung. Awakna langsung moyongkon. Napas ngap-ngapan sabab hulu angeuna kabeunangan ku tajongan si Panglima. Ciot si Panglima dengan tep mane langsung ngabentak bari nyabetkeun bedogna. Garong anu keur bopoyong kodan akibat engapeun peda hulu angeuna kabeunangan ku tajongan harita kena dipindo ku sebetan bedog. Budas bedog si Panglima kena pisan kana beheung si garong. Si garong ngacerit panjang laju ngagaleong bru awakna rubuh ni bandemah. Teu hudang deui beheungna gudawang kabeunangan ku sabetan bedog si Panglima. Pun para wargi rupina carios nyambung anu judulna Jai Sumpena Malespati bagian ke-20 dicekapkeun mung dugi ka dieu. Enjing atanapi pageto menawi urang dipareng umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Beberapa panon jarang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kesang hapunten kana sanes kanten kaluputan kelepatan simkuring dina anggone ngadugikeun ieu dongeng. Bilih kirang nyugumakeun atanapi seuleupatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.